kulantaran nyana boga titipan ti guruna kudu diperjuangkeun bae nyana terus berjuang ternyata gelutlah nyana jeung oray rupana rupa oray tapi di dieu nama ke mahkota kerajaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat ieu teh engke jaga Baduy bakal jadi Kabupaten Baduy. Tambah kabupaten kedua Kabupaten Cigelis. Kabupaten katilu bakalna Kabupaten Gunung Kencana. Kabupaten kaopat bakalna Kabupaten Cibaliung. 4 kabupaten insyaallah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi. Jadilah engke Provinsi Ujung Kulon. Bakal aya Kodam Jaya 35 tidinya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget engke bakal terjadi seperti eta iraha eta di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh deuk ditumbangkeun Baduy teh ulah cek Syekh Yusuf kabeh kaget kunaon make jeung diulah keuna nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang purbakala, mun di Amerika aya Indian, lamun di Kalimantan aya Dayak, lamun di Garut aya orang Padukuhan, lamun di Banten aya orang Baduy. Baduy kebagi 3, aya Baduy Rohimah cek Syekh Yusuf, aya Baduy Rohyati, aya Baduy Rohmati. Baduy Rohimah Baduy anu bakal arasuk Islam nu bakal ngebantu di mana geus terjadi Provinsi Banten 2 bakal terjadi peperangan nu bakal dibantu ku Baduy Rohimah. Baduy nu kadua adalah Baduy Rohayati nu hirup antara mempertahankeun Islam jeung mempertahankeun aslina kabaduyan yakni sok disebut tradisi. Nu katilu adalah Baduy Ruhmati, otomatis rohna mati. Istimewa Syekh Yusuf ngomong teh hampir-hampir teu kaharti ku urang. Sugan teh manu katilu teh Baduy Rohmati horeng ruh mati. Ruhna geus teu bisa diganggu gugat. Nu pertama berjuang asup ka lembur Baduy. Ia adalah seorang utusan Banten nu sok disebut Wijaya nu pernah basantren nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur memperjuangkan Islam asup ka nagara padahal geus dilarang ku karuhun Banten ulah waka heula dan Wijaya kulantaran nyana boga titipan ti guruna kudu diperjuangkeun bae nyana terus berjuang ternyata gelutlah nyana jeung oray rupana rupa oray tapi di dieu nama ke mahkota kerajaan tidinya terus jada berjuang memperjuangkan Islam tapi Allah belum menghendaki nah ialah tumbanglah nyana di ditu aya kuburana di Baduy maka urang dia kudu menghargai jeung menghormati sebab nyana pejuang Islam. Nu engke bakal aya nu berjuang di tetesan ti Syekh Yusuf berarti teh Syekh Maulana Hasanuddin ketika Banten 2 geus berdiri lamun urang geus aya ngadenge Kodam 35 Banten 2 Ujung Kulon kakarak bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyana nyekelan wasiat nyananya kelan wasiat bakal numbangkeun Baduy anu boga ilmu pucuk umun. Ilmu pucuk umun diakui ku ilmu Banten istimewa luar biasa. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu mantak lamun ku Syekh Yusuf harida ditumbangkeun Baduy urang moal nyaho kos kumaha bentuk Baduy kos kumaha nu asli kos kumaha anu di kakina kos kumaha anu patengahanana jeung naon anu dilaksanakeun anak urang lamun nyaritakeun Baduy masyaallah karim
Korenganan penuh ku unik-unik. Nyaritakeun tentang Baduy aya di ilmu thariqah. Moal kaluar ti ilmu thariqah Banten. Ngabeberkeun tentang perjuangan Islam di Banten. Nu bakal diteruskeun engke lawanna rupa-rupa aya 3 lawan engke bakalna. Salah satu Baduy rohimah nu bakal babarengan jeung urang berjuang numbangkeun Baduy eta. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Luar biasa, percaya tuh percaya nyanggakeun sadaya-daya. Hanya jelema-jelema petapa lah anu nyaho kana lalakon seperti eta. Insyaallah engke bakal bukti. Sejarah jalan ka dieu ge memeh dibangun, ulang bener mah geus nyaritakeun 5 tahun memeh jalan dibangun. Waktu kula jaritakeun ke bakal aya jalan ka Citorek dirage. Engke bakal aya jalan dipaksakeun ka Baduy. Ketika jalan eta geus aya, walaupun kukumaha tetep bakal aya gerage ngan kazamanan jeung henteu lain urusan urang. Seputar sejarah ketorikohan Banten, perjuangan Banten masih terus sebab kerajaan Banten secara zahir aya walaupun encan diakui secara batin terus-terusan encan tumbang kerajaan Banten. Ulah dikira Banten tumbang. Engke bakal aya Banten 2 seperti tadi nu dicaritakeunana. Urang lamun nyaritakeun kos kitu sakumaha kolot-kolot urang baheula nyarita. Lamun kolot urang nyarita ke anu kupas amat. Itulah para jamaah ulah sieun nu penting mah rawat bae diri urang, rawat bae keyakinan urang eta mah hanya lalakon nu boga lalakon. Wallahu a'lam.